Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal salisu jeung anapun ari pokok nomor katilu eta pidikrima dina nutur perkara. Wa ada nutos janji Gusti Allah wa ada sareng ngancam Allah. Bil ma'adi di tempat pangbalikan tegasna kiamat. Palnat kurmangka bakal nutur kami pidalika tina itu aslu salis al-ahwala kana pirang-pirang tingkah al-khamsata anu 5 al-mauta tegasna maut wal qabro sareng kuburan wal kiamata sareng poe kiamah wa jannata sareng surga wan naro sareng ayana neraka wa ma sareng perkara fi kulli maqamin anu tetep dina saban-saban maqam minha tina itu khamsah minal khotoril adimi tina kakhawatiran anu ayeuna pohara lil mutiina pikeun pirang-pirang jalma nu taat wal asina sareng jalma-jalma nu maksiat wal muqassirina sareng jalma-jalma anu lalawora wal mujtahidina sareng jalma-jalma nu ayeuna bener-bener kabeh amal mautu anapun ari maut eta paad guru mangka bakal nutur kaula pihina maut teh hala rajulaini kana tingkahna dua lalaki ahaduhuma ari salah sahijina rajulain teh eta ma hadis ruwiyan utos diriwayatkeun an ibni Syubromah ti ibni Syubromah anau kana sayyidina ibni Syubromah eta qala ngadawu ibni Syubromah dahotu lebat ka ulama asy-Sya'bi sarta ki Sya'bi alamaridin kajal manu gering na'uduhu tingkahna ngalayat kami kaitu marid wa bari ari marid eta bima kalawan panyakit bihi nu tetep aya di itu marid kerkayang geringna wa indahu jeung eta tetep ayana caketeun deketeun marid tarojulun ari aya hiji lalaki akharu anu sejenna yulakinuhu anu nujunalkin itu rojul kaitu marid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah faqala maka ngadawulahu kaitu rojul sa syabiyu ki sya'bi urfuk las anjeun bihi kalawan marid bihi kalawan marid patakala maka nyarios sal maridu jalma nu gering faqala maka ngadawuh marid intulakinni lamun nalkin anjeun ka kaula awalam tulakin atana pitnalkin anjeun ka kaula fa ini maka saesuna kaula eta la ad'uha moal ninggalkeun kaula kana itu la ilaha illallah summa qara'a teras maca itu marid wa alzamuhum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa aljamhum jeung netepkeun Gusti Allah ka mukminin kalimat taqwa kana kalimah taqwa wa kanu jeung aya itu mukminin teh ta haqqo anu leuwih berhak biha kalawan kalimat taqwa wa ahliha jeung ahlina kalimat taqwa faqala maka ngadawu saha asyabiyu ki Sya'bi alhamdulillah ari sadaya puja eta milik Allah alladina jantos nyalametkeun ladzi sahibana kana anu jadi dulur kami atanapi sohib kami babaturan kami wal ahru jeung ari anu sejenna mah eta mah perkara hukian utus dihikayatkeun ma anna tilmidan sayyiduna ayana hiji muridil Fudaili pikeun ayana Syekh Fudail bin Iyad eta hadarathu hadir kaitu tilmid teh non al wafatu tanda-tanda maut pada wala maka ayeuna asup alaika marid sal Fudail ki Fudail wa jelasa sareng calik Fudail indarosihi caketeun mastakana marid caketeun mastakana tilmid marid wa qala jeung maca Fudail surat Yasin kana surat Yasin wa qala maka ngadawuh tilmid ya usadu wahai guru la taqra ulah maca anjeun hadza kana ya Yasin pasakata maka ayeuna jempe Syekh Fudail sumalaqanahu trasnalkin Fudail ka itu tilmid faqala manggaduh Fudail ka tilmid qul baca ku anjeun la ilaha illallah faqala cek itu tilmid la aquluha moal ngucap kaula kana itu la ilaha illallah
liani kana saesuna kaula min hati itu la ilaha illallah eta bariun jalma nu lulu barang. Wa mata sareng maut itu tilmid ala dalika kayan itu bariun minha. Padahal mangka asup sal pudel ki pudel manjilatan kana ayana tempat atau nepi ka bumi. Wadahola sareng ayana tumandang ceh pudel teh yapki tingkana nangis pudel arba'ina yauman salami 40 nona yauman poe. Lam yarus di keluar pudel minal baiti di bumi nak sumaro ahu teras ningal pudel kaitu tilmid bin naumi dina nuju kulemna wahwa bari ari mari murid eta itu tilmid atuh eta yushabu diseret si murid ila jahanam kana neraka jahanam pakola maka ngaduh pudel bi ai syai'in kalawan naon perkara najaa nyabut salluh Gusti Allah al ma'rifata kana kamarifatan mendikati anjeun wa kunta jeung aya anjeun teh lamu talamidati pangleuwih alim-alimna ti pirang-pirang murid kaula pakola maka ngadawuh itu tilmid bisalah sati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara awalu hari kawitana salasa eta binna matiku sabab ngadu-ngadu pa ini mangka saesuna kaula eta kultu ngucap kaula liya sabika para sahabat kaula bihilapi ma kalawan sulayana perkara kultu ngucap kaula laka ka anjeun wasani jeung ari nomor kaduana eta bil hasadi ku sabab hasud kaula sabika para sahabat kaula wasalisu jeung ari nomor katuluna eta kana buktos bi eta bi kalawan kaula tenun ilatun penyakit pagi itu maka datang kaula ila tabibi ka dokter pasal tu maka narus kaula ka tabib anha tina itu ilat pakola maka ngadauh tabib tasyarrab nginum anjeun bi kulli sanatin dina setiap setahun qadahan kana ayana hiji wadah segelas min khamrin tina arak pa ilam tab ama kalamun tumidamal anjeun tab ko maka bakal tetep bika kalawan anjeun naon al illat tu panyakit takuntu mangka aya kaula teh ta'syrabuh nginum kaula kana itu khamr naudzubillah mungkin pangrasa urang sadaya ka Allah min sahati tina banduna Allah alladzi la taqata teu ayeuna kuat eta wujud lana pikeun kami bihi kalawan ayeuna sahatihi Sumatku terus bakal nutur kaula halaro jelin kana tingkah dua laki akharaini anu sajen duanana adu mari salah sayina itu rajulain eta mah perkara hukia dihikayatkeun ma an Abdullah bin Mubarak ti Abdullah bin Mubarak rahimahu ka muga asih ka Ibnu Mubarak sallallahu Gusti Allah taala anu sesuna kalakuan eta lamah tudiro samangsa sakarat pati itu Syekh Ibnu Mubarak nadoro ningali Ibnu Mubarak ila samai ka langit padohika mangka seserian Ibnu Mubarak wa qala ngadaw Ibnu Mubarak limitli hada fal ya'malil amilun limitli hada pikeun umpamana ieu nikmat atanapi naim umpamana ieu naim fal ya'mal maka kedah beramal sa'al amiluna pirang-pirang zaman amal kabeh wasami itu jeung uping kaula Imam al-Haramain ka Imam Haramain radhiyallahu anhu yahki tingkahna ngahikayatkeun Imam Haramain anil ustadi ti guru Abi Bakar rahimahullah muga asih ka Abu Bakar sa'allah anau saesuna anau saesuna ina Abu Bakar eta kula ngadawuh Abu Bakar kana kabuktosan eta lipikeun kaula teh sahibun sobat babaturan ayama talimin dina ayana poean ayana belajar ilmu pakana sareng buktos itu sahib teh eta mubtadian jalmi anu ayana ngawitan kasirul juhdi tur anu seueur ayana juhudna nu seueur rajinna kitu pita'alumi tina ayana kitu bener-benerna anu seueur bener-bener pita'alumi tina belajar ilmu takian tur anu takwa muta'abbidan tur ahli ibadah wa kana sareng kabuktosan kalakuan eta la yasulu teu hasilahu pikeun itu sahib mal ijtihadi sarta ijtihadna
sarta bener-benerna ilal qalilu angin ayeuna naon perkara nu saeutik. Pakuna mangka buktos kami eta natajabu heran kami min halihi tina tingkahna itu sohib. Pamarido mangka terus gering itu si sohib palazima mangka netepan itu marid. Maka nahu kana tempatna netepan ayeuna sohib atuh. Maka nahu dina tempatna sohib bayanal awliya'i di para kekasih Allah birribati di pondok. Walam yanul sareng teu asup itu sohib ila baitil madoka rumah sakit. Makana sareng buktosa itu si sohib teh eta yastahidu mujahadah sohib ma'amarodihi sarta geringna itu sohib. Pastada maka kacida bihi kalawan itu sohib non al halu tingkah beki deui beki parah. Wa ana sareng ari kaula eta ila janibihi aya di gigireunna itu sohib. Pabayana man eta tetep dina hiji waktu huwa ari itu sohib teh takadalika nya kitu deui istadda. Id syahsun id ujug-ujug syahsun aya id syahoso ujug-ujug ayeuna mencerongkeun sohib bibasorihi kalon paninggalan sohib ila sami kalang sumakola terus ngadu sohib li kakaula ya ibnu purok hai ibnu purok limis dihada fal ya'malil amilun pikeun umpamana ieu nikmat ayama maka kerah beramal sal amilun pirang-pirang jamun amal watu fiya sareng ayeuna di mautan ngantunkeun maut pupus itu si sohib teh inna dalika nalikana qalali rahmatullahi alayya ali rahmat Allah eta alaihi boga tetep ka itu ayeuna sohib. Wa amala huruj jeung anu pan anu sajana eta panahuma mangka upamana perkara ruwiyan nu diriwayatkeun ma'an Malik bin Dinar ti Malik bin Dinar rahimahum muga asih ka Malik bin Dinar sallallahu Gusti Allah annahu sayyiduna Malik eta dahula lewat Malik ala jarin ka hiji tatangga lawe eta tetep gaya itu mali lahu ayeuna kitu pikeun itu Malik. Tudiro anu ayeuna nuju sakarat itu jar. Pakola mangka ngucap jar lahu ka itu Malik bin Dinar ya Malik wahai Malik jabalani min narin ari dua gunung min narin tina seuneu eta baina yadaya aya di payunan kaula. Ukalipu ayeuna kitu berusaha kaula asuda kana ayeuna rek naik alihima kana itu jabalani qala ngadawuh itu Malik bin Dinar pasatu maka naros kaula alauka keluargana itu ayeuna kitu jar paqulu ngaduh itu ahlahu kana kabuktosan eta law pikeun itu jar teh naon mikyalani dua takran yakilu nunaker itu si jar bihadihi makalang sahijina mikyalani wayak talu sareng naker itu ayeuna jar bila horiku naker ayaku takran sajana padahal tu mangka ayeuna menta kaula bima kalawan itu ayeuna kitu mikyalani bima kalawan itu ayeuna kitu mikyalan bener padorop tu mangka mukul kaula ahadahu makalah sajina mikyalan bil ahori kalau sajana hatta kasar tu sehingga mecahkeun kaula kitu mikyalan itu masaal tu maka terus naros kaula rajula ka eta lalaki pakola cek eta rajul mayazdadul amru alayya mayajaduh henteu tambah naon alam ru perkara alayya ka kaula ila idoman angin beki gede wa amal qabru jeung anapun ari kuburan malam sareng tika badal mauti sabara maut paat guru maka nutur kaula pihina itu qabru ala rajulain kana tingkah dua lalaki adu mari selasayina itu rajulain eta mah perkara dukira ditutur ma'an badi solihin disapalina pirang-pirang jamaah soleh pakolang mangadahu itu ba'di solihin Roa itu ningal kaula Sufyan sahori kasih Sufyan sahori pinomi kara ayeuna kulem bada memati sabada ngantunkeun Sufyan. Aku tu mengucap kaula kaifa haruka bagaimana kondisimu
Ya Aba Abdillah wahai Abdillah Pak Rodo mangka malengos itu Sufyan Suri aniti kaula wa qala ngadu Sufyan alaisana sanes naon hada ieu zaman teh eta zamanul kuna zaman ayeuna kunyah nyebut ku umin au abin teh cekna alfiah nama Fakultu ya Aba Abdallah panyebatna Fakultu maka ngucap kola kaifa haluka ya Sufyan kumaha tingkah anjeun wahai Sufyan Fansya maka nembangkeun syairan sa Sufyan Surya kulu bari ngadauh sa Sufyan Dartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridoi an kayabna sa'idi Dartu ningal kaula ila rabbi ka pangaran kaula ayanan kalawan ayana jelas atanapi dohir atanapi pertela kasat mata faqala maka ngadauh rob li ka kaula hani'an enak temenan ridoi ari ridho kaula cek urang mah hanian selamat cenah ridoi ari ridho kaula eta anka ti anjeun selamat kamu telah mendapatkan ridhoku ya ibna Said wahai ibnu Said laqad kunta yakti nyata-nyata aya anjeun teh taqawaman jalmi anu seueur ayeuna jumenengna atanapi ngadegna idal lailu karena ari wengi eta qadaja nyata-nyata poek itu lail bi amroti mustaqim kalawan cisocana jalma anu ayeuna rindu waqal bin amidin sareng hatena jalma anu ayeuna demen padunaka mangka ngadeukeut anjeun Pahtar maka milih anjeun aya qasin kana istana atanapi keraton mana turiduhu ngarepkeun anjeun ka itu qasrin wa zurni jeung ziarah anjeun ka kaula fa ini maka sasuna kaula an kati anjeun eta guiru baidin henteu jauh warajul sani jeung ari lalaki nu kadua eta mah perkara dukiro ditutur eta mah anna barum kana sasuna itu nas eta ruya di riwayatkeun Ru'ya ayana ditingali itu ba'dahum pinomi dina kersare sahibalawani bari anu robah rupana maklulatan tur anu dibelenggu naon yadahu dua tanganna itu ba'dahum ila unukihi kana dua beheungna itu ba'dahum Fakila maka disoskeun lahu ka itu ba'dahum. Naon? Ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat kepadamu? Iku opo eta naon paala ari tasmida masal geus abi ka kanjeun paan sada mangka nembangkeun siiran macakeun siiran. Ba'dahum yaqulu bari ngadau ba'dahum tawalla. Geus ayeuna berlalu atanapi geus malengos naon zamanun zaman la ibna anu ayeuna ulinan kaula bihi kalawan zaman wa hada jeung ari ieu zaman eta zamanun zaman bina kalawan kami yal abu anu amang-amangan ieu zaman baheula ayeuna mah zaman teh baheula mah zaman teh ku urang cenah diheureukeun ayeuna mah urang jadi ayeuna diheureukeun ku zaman Wahala rojelaini ae udkur hala rojelaini atap kaluhur. Ae udkur sareng nutur anjeun hala rojelaini kana tingkah dua lalaki akharaini nu akhir duanana. Nu sajen duanana. Adu mari sajina rojelaini eta mah perkara ruya diriwayatkeun ma'an bari solihin teu sapadana jami-jami soleh anu saesuna. Bari solihin eta kala ngaruh bari solihin kana kaputusan eta liping kaula sa ibnun budak lalaki. Ustusida anu mati syahid itu si Ibnun walam arum sareng ayeuna teu ningal kaula ka itu Ibnun pil manami dina kulam ila layatin ayeuna kana hiji wengi
kana wangian gitu kana wangian tu via anu di mautan pihana itu lailah naon Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Id ra'aituhu nalikana ningal kaula kaitu ibnun tilka lailata dina eta wengi. Putu ngucap kaula ya bunaya he anak kaula alam takunna ayeuna sanes anjeun teh eta majitan geus maot. Lain geus maot cenah pakola ngecek eta ibnun lah henteu. Walakin ni acan cenah walakin tepena kaula eta astashhid mati syahid kaula wa ana jeung ari kaula eta hayun masih ayeuna hirup indallahi ta'ala Allah ta'ala arzaku ayeuna tur dipaparinan rezeki kaula pakutu mangkocap kaula maja abika naon anjeun datang ka dieu ma ari naon eta jaa datang itu ma bika ka anjeun qala ngadawuh ibnu nudia diundang fi ali samai di haling langit naon ala eling-eling layab ko ayeuna henteu tetep saha nabiun hiji nabi wala sidikun sareng jalma anu bener wala syahidun sareng jalma mati syahid illa wa hadara angin ayeuna migawe atanapi hadir itu nabiun as-salata kana salat jenazah ala Umar bin Abdul Aziz ka Umar bin Abdul Aziz pajitu mata datang kaula li asyhada supaya ngilu nyaksian kaula as-salata nyolatkeun kana nyolatkeun alaihi ka Umar bin Abdul Aziz sumaji tukum teras datang kaula kareun kabeh lu salim pikeun uluk salam kaula alaikum ka areunjeun kabeh wala horojeng ari nu sajana eta mah perkara ruwiyan nu diriwayatkeun ma an Hisyam bin Hasan ti Hisyam bin Hasan anu sesuna Hisyam eta kalau ngadu Hisyam mata tos pupus dipikeun kaula sa ibnun budak lalaki hadasa anu ayeuna anom itu ibnun mati muda ora keneh geus maot para ayatu maka ninggal kaula kaita ibnun pil naumi dina karesari wa idana likana ra'aytu wa ibnun ta'asyabu Yalmanu huisan pakultu mengucap kaula ya bunaya he anakku he anak kaula mah hadasyabu eta naon hadasyabu ari huis kala ngaroh ibnun lama qadima sama-sama datang alaina ka kami sapulanun ki anu zapirat mangka ngegerem atanapi nyawara banter bersuara keras naon atanapi ngaguruh teh naon jahanam neraka jahanam likudumihi kulantaran sabab datangna itu pulan japrotan kalawan ayeuna nyuara pisan lam yabqa tanya saminati kami syahadun ijam ila syaba angin huisan itu ahad nah tunjukkeun pangraksa urang sadayana billahi ka Gusti Allah arrahimin maulas minal adabil alim tina siksaan anu kacida pedihna wa amal kiamatu wa ta'amal